Ayeuna urang rek nyieun peso pergi ngukir tina pelor bering ieu euy. Soalna si Dadan datang ka urang cenah cik pangyieunkeun atusna peso pergi ngukir anu leutik cenah kitu tah. Ah cik urang teh pan loba itu peso rawot ah cenah heueuh rada baradag butuhna anu leutik pisan. Atuh cik urang teh urang mau nyobaan ieu tina pelor ieu cik urang teh pelor pelor bering ieu lumayan cik urang teh loba tadi peda aya nu nyieun bedog cik urang teh ieu pelor mah teu dibarawa da cenah keur naon. Oh ku urang cing teh urang ngamanfaatkeun urang cobaan heuh sok cenah bae tina eta oge nu penting urang mah alus tah yang apal ampun maneh nyebutkeun tah yang apal ka urang cik urang teh awas ya mun urang teh. Tah tapi asli euy ku urang ieu diproses sapertikeun kieu teh dipek-pekan heula nya ieu bering nama kisaran satungtung cingir kitu tapi da ari buleun mah bakal bisa dipesat tah sapertikeun kieu mah ieu jadi rada ngageleber oge tuh lumayan lah sakieu da ukuranna ge da kahayangna si eta mah leutik kitu tah. Jadi ku urang langsung ditek-tek sapertikeun kieu tah ieu pelbah buntutna diketok-ketok sapertikeun kieu tah ayeuna da kulantaran tadi dilas pan disambungkeun urang coplokkeun deui laan deui tah terus rapihan deui palebah buntutna mah sapertikeun kieu tah lamun geus kieu mah nya tah geus modelna rada ganteng kieu ayeuna seperti biasa urang lanjut kana poles tah rapihan heula sapertikeun kieu biasa make gurinda pokona mah depan belakang lah tuluy diharupna heula euy can beres tah ayeuna urang balikeun kana palebah tukangeun nya soalna heueuh palebah hareupna mah geus tah palebah tukangna nu can mah ayeuna urang balikeun heula. Nah, terus sapertikeun kieu tah. Tah lamun geus ayeuna kieu mah pokona mah geus katinggalina rada rapih mah urang lanjut sapertikeun biasa kana palebah hareup jeung palebah tengahna euy. Pokona mangan ieu moal diherangkeun kabeh ku urang mah supaya hareupna we dan nu dialana ge seukeutna. Teu bae ieu mah teu ganteng oge cenah nu penting seukeut heueuh cik urang teh da barang berkualitas mah cik urang teh tidak semua melihat penampilan kitu nya. Jadi kadang rupana butut tapi pas dipake mah madep tah jiga peso ieu. Ieu disipuhna ku urang rada skip mangesan palebah meuleumna nya soalna panas euy bari video mah tah ayeuna bersihan heula tah ieu euy cik urang sok atuh gagangan cik urang teh urang video lah cik urang teh tah. Tapi gagang nama cenah moal divariasi dah heuh kumaha maneh we cing teh nu penting urang mah meunang videona cik urang teh kitu tah nya tah gagangna cenah dipanjangan kieu ngarah-ngareuna cenah keur nyepengna engke dipake ngarorekan anu keur ngabolongan-bolongan atawa heuh intina mah nu nyelap-nyelip nu leutik saos pe saraut mah cenah rada badag butuhna nu leutik keupek cik urang teh kumaha maneh lah. Urang mah teh yang apal nu penting mah urang mah pek we kitu ngan lamun urang nyieun bedog urang nyarangkaan bedog urang merahan bedog urang mere pagawean ulah loba hararese cik urang teh tah ieu ku beling terus ku hamplas dielap-elap sapertikeun kieu tah lamun geus mah ayeuna urang rapihan saeutik tungtungna tah kieu cenah hasilna mah heueuh alus cik urang teh madep lah pesona ge meunang saha heula atuh cik urang teh cenah gagang da meunang saha bae cik urang teh kerja sama ieu mah antara urang jeung maneh nuhun maraneh geus salajo euy kana video ieu nya.